Ulah carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring ku dua kalimat syahadat lir jaji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, qori qoriah, mubalik mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua DKM, ketua MUI, ketua DMI, anu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak berbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis, lamun meser jam pasti keur nuduhkeun waktu, mun nu dagang pasti hayang untung, mun nu tani pasti hayang hasil. Tari ibu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, maka geura tanyakeun ka ustad nu deukeut naon gunana ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan mah baroga ilmu tapi hirup poek wae. Da kabeh ge ararapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge arapal ilmu ka salaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti lamun kitu lain urang teu boga ilmu tapi eta ilmu can jadi oncor. Sehingga nu ngaran ilmu teh entong ngarep-ngarep ditampa batur da ku awak sorangan geus ditolak. Kabeh ge apal ilmu urang teh bakal maot di akhirat sidik poek nu ngoncoran ibarat ku maca Quran tapi naha kana HP 3 jam nepi ka belel sanggup ai maca Yasin jug heuai.
tuh mata hakikat ilmu teh di mana da jalma teh baroga ilmu ngan oncorna can boga saha atuh jalma nu bakal kaoncoran ku eta ilmu jawabanana hiji lain jelema nu sakola luhur da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa kolot baheula teu sakola tapi pinten nepi ka lentong punten kalangkung ta eta ilmu mah saha atuh jalma nu bakal menang oncor ilmu hiji jawabanana qalbun salimun hate nu bersih lamun diantara urang ieu nu hadir hatena kosong maka bakal gak sanggup dicician lamun hate geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu bakal eah-eahan ceramah kitu ngadon-ngulum ustadnana aing ge bisa atuh naha lain ku babatok sia jadi jalma bakal kaoncoran ilmu teh lamun kosong hatena lamun geus boga rasa bisa ngarasa diri alus ngarasa diri bener ngarasa diri hebat bakal ngaremehkeun ka batur bakal nganggap bodoh ka batur daru masa diri nu pinter padahal hirup mah teu boga naon-naon matak eusi hirup sebenarnya darajat manusia lain raraina lain wedakna lain lipstikna lain hartana lain pangkat jeung jabatanana harga diri manusia mah gumantung eusi hatena beunghar pedit da moal aya nu ngahargaan sangsara sombong keur mah sangsara sombong deui pan eueuh pulunganeun teh batur meuli kongkorong nu sangsara urang sangsara kuduna mah tarimakeun kana kasangsaraan ieu mah batur meuli kongkorong panas hate manehna ge meuli ngan pedah nu batur bisa dijual nu manehna henteu da sidik nu manehna mah tina lajada ladang tina COD naon eta ngaranna panyakit panas baranan kunci hirup teh geuning hate wedak pake lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi pancek batur teh keur mageulis amis budi keur naon wedak kanal bibir beureum aiteun haseum beungeut da teu hayang nempona ge atuh mata kunci hirup adalah hate nu beunghar bakal bager da hatena bager nu sangsara bakal sabar da hatena alus maka hakikat hirup gumantung eusi hate ibadah ge gumantung eusi hate salat ditampa zakat ditampa pangajian ditampa baca Quran ditampa gumantung hate ieu pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus ngarah ka tempo isuk teh akhlak nu alus pangaosan alus hate kotor da hampura bubar ti deui ge bakal loba nu diomongkeun eta nanagerhana teh nu hajat jadi sasaran ieu teh geus peuting kuat eueuh hakaneun acan tuh da hate atuh nu kotor grup ibu-ibu qosidah naon kitu silung kumaha cek ibu-ibu sok kumaneh ibu mah leuwih hate naon ge salat alus barang jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus salat alus hate kotor bubar salat ge bakal melak cangkeng asa aing pang salatna no kudu kitu geus salat kudu nemungkeun kasombongan well ya maka jawaban hate jalma anu kosong hate jalma nu bersih maka cicingna jeung Allah lain jeung nafsu aya ayat Qur'ana apan innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang tah kuring nepi ka detik ayeuna hayang lalajo mana jelema nu bareng jeung Allah teh mana nu siksik melik sulit ati goreng pucus nu kitu mah lain jeung Allah jeung hawa nafsu ieu pangajian jeung Allah nyao ieu pangaosan kuring ceramah jeung Allah teuing apakah tukang son jeung Allah teu apal isuk aya deui pengajian nu ceramahna kudu ustaz setempat mungkin teu nu hadir bakal loba jiga ayeuna heuh berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon hayang panggih jeung anu na TikTok panasaran leungit eta Allah nanagerhana ceramah jeung Allah teuing tahun hareup ulem deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal heuh ibu teh lain jeung Allah jeung suudon jadi lamun kuring ceramah teu dibayar nepi ka teu datang berarti catat berarti kuring hirup lain jeung Allah jeung naon jeung duit sehingga ladang ceramah di akhirat eueuh naon-naonna da ditukeurkeun jeung duit cek ibu teh kaharti euy ceramahna
Berarti engke malah mun di ulum ceramah teh wios cep ustad teh dibayar. Wios ridho ngan pan hajat teh make modal. Tuh. Eusi hate. Mata kirup jelema nu kosong hatena, bersih hatena bakal nyokot ilmuna teh di mana-mana. Budak jadi ilmu. Budak sajam gelut 5 menit pakaleng-kaleng. Coba kolotna 7 tahun baeud keneh. Ilmu ta budak. Lol hayam ilmu. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eker aduk, atuh tulangna seblak tulang. Manfaat hayam kabeh. Coba awak ibu sagelis-gelisna ibu ngenog enjing-enjing teuneun di warung batur da bangkrut atuh. Eueuh harga geuning. Matak nu ngaran geulis teh ukur 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Matak samemeh kuring ceramah tadi omat ibu ulah gumeulis. Naha narek kitu wae geus kolot anger gumeulis. Budak ngora gumeulis aya modal lantaran geulis. Nini gumeulis datang urang Pak Ustad sareng ngeok kuat hayang nonyok atuh da. Awah judul anu keur kolot, nu geus kolot make jeung gumeulis deuk naon judul? Well. Tuh. Anjing jadi ilmu keur jelema anu kosong hate, mata kuring mah panggih jeung anjing tara di baledo. Rengkuh ka anjing teh punten we cing teh pun guru ka anjing kumaha ceuk tatangga rada gelo. Nah cing teh nyebut nu gelo maknya guruna anjing. Kali-kali mah ibu jeung bapak teh guguru ka anjing. Palebah mana urang guguru ka anjingna paeh anjing sakadar bilatungan. Manusia mah mawat lain balitungan wungkul tapi bakal tepung jeung alam balitungan. Nu kadua ilmu tina sakadang anjing sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal apa padeukeut hate rujar saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur weh tuh bener lol geuning kasus Gus Miftah tukang es peletuk we kaca letot Gus Miftah teh ceramahna teh 2 jam kaca letot 1 menit. Nah da rakyat mah apalna teh 1 menit atuh. Padahal mah cara Allah keur naikeun derajat manusia apan tukang es nepi ka detik ayeuna per hari ini 600 juta tukang es menang sumbangan. Tuh deuk naikeun derajat manusia teh geuning ku hinaan batur. Bener? Lol we di dieu aya tukang dagang, urang ge eudeuh cenah dagang ka pangaosanana suganena kaca letot teh sudi najis. Ta eta teh pelajaran hirup, urang teu kudu ngahujat Gus Miftah. Teu kudu. Naha sagala rupa kajadian ngandung hikmah jeung pelajaran. Ibu baheula keur leutik jetot ti tajong, apal keneh tunggulna, apal keneh tempatna. Ayeuna ibu geus kolot ngaliwat kadinya inget keneh tunggul ieu baheula anu ngalabuhan aing teh. Pangalaman. Matak lalajo batur tong sok lalajo tina salahna, aya hikmah di balik eta kajadian. Geus we urang mah teu kudu loba ngomongkeun Gus Miftah. Lalajoan tukang es naik darajatna pira kadar disebut eta. Cik ibu teh sok atuh ustad sebutkeun ka emak teu sudi. Naha da lain takdirna ibu. Bener. Nana gerhana lalajoan baju biasa, celana biasa, pan ngomong ge kuring mah ngomong biasa. Da biheung di logikaan mah biheung jadi ustad atuh. Eueuh merek ti ustadeun. Da ustad mah urang ge apal udang badag gamis ngansar sorban ngagaplek leumpang na ge moal rusuh jiga urang. Ngaran ustad mah katayep. Ngan ai kieu pan baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Aya dina YouTube meureun lalajo nak ieu encan nempo. Matak bieu teh rada nyasar saeutik aya warung cing teh Bu, palih mana nu bade pangaosan? Kalem we cenah da ustad nanana ge bakal telat bari ka urang teh. Cing teh nurus tunyung. Nah, teu diangah.
Ayeuna bapak geus ngangge sarung make kopiah make koko tong nurutan kuring tuluikeun bisi teu kamentalan. Apan datang ka dieu ge geuning datang ka dieu pan ai batur manu diudeng gamis ngangsar tasbih dicekelan mah datang ajengan teh wilujeng sumping al mukarrom assalamualaikum nyungkeun piduana kangopun anak da ka urang mah eueuh atuh Pak nolol tina mobil kalaka well kuat eueuh nu assalamualaikum malahan dia ge nyalampeurkeun ka ditu ka nu hajat panya terek minta doa lain maren tadi foto ngan untung kupun lanceuk ku ketua DKM amankeun cenah di ditu heudah heueuh udud hese ngopi hese na urang teh titah kalaparan tuluy hokon bae we cenah da ustad mah jelema lain urusan jelema teh dahar mah modar well tuh tapi ibu lalajoan ngaran takdir geuning takdir mah geus ditakdirkeun mah baju biasa celana biasa ngomong biasa ai geus takdirna kudu jadi penceramah mah sajawa barat kakurilingan malahan capek beres ti dieu isu ka Subang teu Subang leos ka Tasik ti Tasik belenyeng ka Ciamis ti Ciamis ka Majalengka kitu we unggal peuting teh marukneunah ari ibu apan bieu ge memeh ka dieu teh ti Purwakarta heula oh atuh sapoe teh 2 panggung nya kumaha ceuk ibu aduh 2 panggung mau teu untung da ibu mah lalajo amplop teu ngarasakeun capek namanya malahan dijawab ku kuring sapoe 2 panggung lain untung rugi di Purwakarta kuring tetuang naha rusuh ka dieu sieun kapeutingan apan di dieu ge acan dahar juk titah ceramah tapi da ari ajengan mah tara loba barang dahar di nu hajat naha lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik otak abdi mah pahajat punten moal tuang deuk dibawa ngarah di ditu mah di dahar jemeureunan jeung dulur baraya ai di dieu mah kuring balak kecerakan sorangan moal egois abdi moal mata rumus hirup adalah hate nah atuna nagerhana beda ti batur tah eta teh ilmu ari ibu lamun batur mungen ditiung ulah nyalahkeun kanu teu ditiung salahkeun ibu anu osok ditiung kunaon batur mung ditiung bongan urang sok ditiung tapi eueuh conto kanu tara cacak-cacak lamun ibu di jilbab hade akhlakna someah darede budi basana kana gosip teu pati popolotot tara da batur teh kabitaeun atuh apan ieu mah ditiung ngocobrot ngomongkeun batur anger popolotot ka salaki anger ngadenge kana gosip anger tuh keprok da rumasa aya pituturkeuneun batur aya picontoheun batur eueuh sedengkeun batur bakal nempo contona lain nempo cangkangna lain nempo teorina tapi nempo gawena ibu-ibu ge nembe kuat raoseun geuning aduh ngaos sholawat salatullah salamullah dempang ting ting deng kitu nya bieu teh nya ala toha rasulillah dempang ting ting deng salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam dembah ting ting deng 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 waduh dembah eleh lah goreng mah jeung ibu latihan taranya ai palebah nabeuh akur pon itu mah minang latihan nabeuh satahun sakali raoseun eta maca sholawat tah batur mah moal nempo etana tapi nempo gawe saenggeus maca sholawat mun ceuk ibu sholawatan genah sing genah oge ucapan budi jeung basa ulah ari sholawat digenah-genah ai dulur nyeri hate ku bibirna ari tetangga dicarekan ai kasalaki nyebut marmot sholawat nu mana nu dialus-alus jadi aya eusina Pak bener ya matak sagala rupa ge gumantung hate tuh lalajoan oray ai jalma nu kosong hate mah ti mana we guruna tina oray ge jadi ilmu
Orai ganti kulit ngaran anger orai. Boa ibadah urang mahnya pangaosan urang mah ukur ganti kostum, ganti baju, jeung ganti calana. Ari hate teu ganti-ganti, nu galak anger jeung dulur teh ukur anger, kasalaki rereweng anger, pedit ge anger. Jadi karek ganti baju can ganti hate orai. Ampun ada urang mau ngomongkeun orai. Tuh lalajoan hileud. Hileud cicing 30 poe muntal dirina nolol jangjang ngaranna kukupu. Jelema geuleuh kana hileud tapi resep kana kukupu. Ladang ibadah lamun napal dina diri akhlakna, karuniana, pangabisana tapalkeun na awak sorangan, maka urang teh tina hileud batul bakal resep. Naha jadi kukupu. Kunaon eta? Robah sikap hirup. Teuing hileud lol deui laleur pan jadi ilmu laleur oge. Laleur lalajoan ku ibu enteupna dinu kotor napalkeun anu kotor, napalkeun penyakit bab kotor. Laleur jadi jalma anu sifatna jiga laleur resep ngariung jeung nu salah napalkeun deui kasalahan ngarah batur pasea tina kasalahan. Laleur kitu teh. Lawan laleur eueuh deui madu. Ai madu bijilna tina nyiruan. Nyiruan eunteup dina kembang anu alus, nyeuseub saripati kembang nage nu alus, maka kaluarna ge madu. Ari madu sifatna amis. Lamun omongan ibu geus amis, boro-boro mah kolot budak leutik bakal resep. Kunaon atuh batur bet kabur, urang mah dapat rawali pait. Batur teu ka masjid, borowo ka masjid atuh oi. Hirup teh kos nu 1000 tahun teuing tempo bapak pret patrawalik teh nyieun masjid kala kajiga pasaran ai nyieun daek ai ngeusiantara amarahjid atuh kumaha cek kitu cek itu teh maneh ka masjid oge maneh teh karek ayeuna pan baheula mah sarua pernah ngalaman ngedul jiga urang malahan gapleh bareng jeung urang. Matak tong sok lalajo batur dek lalajoan mah awak sorang. Innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang. Nu kumaha ieu jelema bareng jeung Allah? Toong wayang. Wayang sok aya disebut semar. Dina sirah semar aya kuncung. Matak bahasana ge semar yawi tong ngajak seuri hese nangun kunaon mah kuat nyarekan tong caket teuing nya tong caket sok tong caket teuing soalna abdi mah sok nyieun keputusan. Semar semar yawe nangu semar kuncung danar wulung. Tuh semar kuncung danar wulung toong kuncung semar. Lamun ku ibu rek dihitung semar kuncung teh ternyata aya 88. Simbol manusia, simbol ibu, simbol kuring disebut falsafah. Lamun cek ilmu mantek disebut majaj. Cek ilmu mantek disebut majaj, cek orang Sunda disebut simbol, cek profesor disebut filosofi, falsafah. Tah jadi semar aya kuncungan 88 teh, falsafah hirup manusia teh 88. Naon eta? Asmaul. Bener? Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Kholik, ya Bari, ya Musawir, ya Gopar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rojak, ya Patah, ya Alim, ya Qobid, ya Basit, ya Rofi, ya Mu'id, ya Mu'idil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khobir, ya Halim, ya Adim, ya Gopur, ya Syakur, nepi kaya sobur. 88. Tapalkeun awak ibu dina sirah teh mikir teh kudu 88. Lamun Allah boga sifat ya Rahman ya Rahim, Allah teh Maha Welas Maha Asih, maka ibu ciptaan Allah kudu boga sifat nyaahan asih.
yatim bela nu susah talang nu bingung tulung batur teu boga imah pangnyeunkeun anu lapar pangmerekeun teu boga gawe pangnuduhkeun anu bodoh pek oncoran rohman rohim ari urang boro-boro nana gerhana ge teuing pan dia ceramahna kudunya kasih yatim nalang anu susah nulung anu butuh batur can boga imah pangnyeunkeun anu susah pek bere tinggal pecakan ku panitia bener tak ceramah teh cenah kaharti ayeuna mah kieu we amplop tinu hajat wayahna moal dibikeun sing tere dikamanakeun urang bikeun we ka fakir jeung ka miskin kumaha ceuk kuring tong kitu nya dibawa kana gawe mah hese ceuk urang oge bener Bu mata kieu teh ngandung sagala rupa 88 disebut Asmaul Husna ya Rahman ya Rahim artina netes karena awak urang lamun urang makhluk Allah diciptakeun ku Allah Allah bakal nyalametkeun urang lamun urang kasifatan ku sifat Allah nyaahan asih dua Allah teh Al-Ghafar ari Al-Ghafar teh asa hampura sabejad-bejadna kalakuan urang sagelo-gelona urang keukeuh Allah menutupan aib urang dan nana gerhana dihargaan ku batur teh lain kuring nu berharga Allah we nutupan aibna da ibu dihormat batur teh lain ibu nu terhormat ngan ibu ditutupan aibna tah nutupan aib ibu nutupan aib kuring ku Allah eta teh Al-Ghafar Allah mah maha panghampura ayeuna ibu dihina dicaci diledek dipitnah sok we boro-boro itu datang ka imah dina henteu ceuk ibu bae bebas urang mah kudu asa hampura ka jelema nu doraka ka urang ta eta Al-Ghafar ngawujud dina dirina ngabentuk dina jasadna katempo tina rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang maka jelema nu kasifatan ku sifat Allah moal pernah ngantep batur kalaparan moal pernah ngantep batur ripuh moal pernah ngantep batur teu boga imah moal pernah ngantep batur miskin pasti we hayang melaan weh heugeus kitu acan nya ibu dihina diledek dicaci dimaki keun nama kejengkeun apaan aya bahasa init bari cicing lumampah ulah ngalengkah init jasadna cicing hatena di mana di akhirat jadi ibu teh awak di dunia hate mah di akhirat mata hirup di alam dunia jadi modal eukeur tah nana gerhana init bari cicing init jasadna ngan hatena mah cicing di imah jeung saha jeung pamajikan matak sagelis-gelisna urang dieu hampura moal kagoda init awakna hatena mah cicing jeung pamajikan matak deuk ngageulis bebeakan anger teu kabita ayeuna urusan akhirat init bari cicing init jasadna diteuneun di alam dunia hatena mah kudu nyantel di alam akhirat matak saliring-riring gumadi sarengkak saperipolah kahirupan nyicingan dunia keukeuh jadi modal keur alam akhirat bener matak ibu dihina diledek dicaci dimaki enjoy tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan nu buruk mah engke ge ragrag ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan mun dilawan saruana kadua bisa darah tinggi kan we antep engke ge eureun nya eta cenah batur teu eureun ngomongkeun urang engke ge eureun di mana geus nyeri huntu nya eta teu eureun keneh engke ge eureun di mana geus paeh lamun jelema maot mawa keneh dosa ngahina batur ngaledek batur nuding batur mitnah batur maka Allah boga ancaman salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak teu ditarima lamun eta manusia can silih hampura antara manusia jeung manusia hiji matak balik ti dieu wayahna ibu boga dosa ka salaki bebaskeun bisi isuk ibu maot balik ti dieu teh geuwat tangkep aya cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay bisi isuk maot tobat paling kuat 2 poe gituan inget-inget bisi tetangga nyadian hate ku bibir urang isuk geuwat mentah hampura ngarah salat zakat saum ibadah haji ditarima ku Allah taala lantaran di alam dunya geus teu boga beban dosa matak wajib manusia silih hampura antara manusia jeung
tuh wajib teh hampura gitu bisi kasih geung tina omongan kan we isuk mah isuk urang nyieun deui kacau. Ibu boga mantan salaki baheula urang ke rumah tangga nyebutna moal aya nu pangkasepna iwal ti salaki abdi dregdeg pas ya ragrag talak pangih di uleman budak dijingjing kumaha cek ibu si bagong nyerieun we hate disebut bagong wayahna isuk susul ka ditu hampura gitu baheula keur amak nyebut bagong ka maneh lamun geus kitu ibu maot jujur lamun tema ibu maot geus minta hampura Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan tegeuneup jeung teu maleukmeuk ladang salat nempel ladang zakat nempel ladang sedekah nempel ladang ngaji ge nempel jadi cahaya engke di akhirat sehingga cek malaikat teh assalamu alaika bener wilujeng sumpingna salira kalayan penuh kasalamatan dipapag naha pinuh cahaya nempel ladang ibadahna karena awak teu batal ku kagorengan urang kadulur sugana saladar atuh ku ceramah kieu nu pedit jadi bager nu goreng jadi henteu anu kasalaki hohoak jadi rada andalemi nu kamitoha ukur barang penta engke mah jadi mere sugan kunaon atuh nana gerhana beda heuh pelajaran hirup tak urang mah ngomong teu bisa bahasa Indonesia teh henteu. Otak tadi tarada muringkak bulu punuk wah cing teh urang di magara ragah MC na ge kuat bahasa Indonesia. Ibu-ibu cenah yang saya hormati Bapak Al Mukarram Nana Gerhana telah hadir di tengah-tengah kita. Urang keur salat kuat poho deui bacaan salat atuh da. Wah cing teh cilaka ya. Ai abdi mah da urang Sunda. Ai ibu mah pan ngadidik budak teh tag tektok dua bahasa dihijikeun. Awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh. Kurumuy akina ti kota. Weh, cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Da begitu baleg. Otak ade mah rek ku Sunda we. Bisa kuring ceramah ku Arab bisa. Nah atuh henteu. Ibu jangan abdi lieur. Bisa ku Inggris bisa in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu sarua abdi ge meunang ngapalkeun saja jalan matak tepikeun we atuh ku budayana matak kuring gaya kieu baju kieu ieu teh nepikeun berdasarkan budayana masing-masing da ustad mah barareda oh nya tak mamah hayang bari curhat ngulum ceramah teh mamah dedeh nu kudu diulemna ulah Nana Gerhana mamah dedeh. Pan aya program Indosiar mamah dan AA curhat dong iya dong beletuk urang Karawang mah saroge abi mah nya burutnya teu usaha ceuk mamah dedeh datang ka RW nyieun BPJS sopak bebengok etana bagian curhat mah ka mamah mak mah hayang ngulem ceramah teh anu nerangkeun karuhun eta mah Abuya Muhyiddin ti Sumedang mama hayang ngebari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin mama hayang nu pinter ilmu tafsir Ustad Abdul Somad mama hayang anu cerdas dina maca Qur'ana Ustad Adi Hidayat mama hayang nu lentong Agim saudara-saudara yang budiman alhamdulillah malam ini bisa hadir di Karawang ya cing tong ngajak seuri meragakeun ge teh hese. Alhamdulillah ya dari Bandung bada dohor. Malam ini di Karawang. Bagaimana ibu sehat? Kunaon ari ibu? Berpesan sama jamaah ya, hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang cicing hese. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Ketika ibu dahulu pacaran sama yang tampan lagi kaya, hari jadi jeung nu petot. Berzikir anu kasep bari beunghar ternyata loba salingkuh. Ayeuna ibu boga salaki anu petot mungeun salingkuh. Nah teu payu.
Jadi Allah mau menyelamatkan kita bukan dengan cara kita ya, tapi dengan cara Allah Ta'ala. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Jeung teu mungkin dibagi dua. Da eta mah keur urang we. Ya, akhirnya AA pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA ge mah lentong. Mamang ulam ceramahna hayang nu bari nyanyi make nada. Oma sabab Roma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Roma tungtungan kuda emah. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dakwah bari nyanyi oma ulemna kan mahal. Talung nana gerhana we nyanyi bisa ngadalang bisa ceramah bisa sabaraha we rek merena. Da Roma Irama mah kurang lebih ti 40 juta leuwih. Da cenah bejana matak Roma Irama mah takdirna jadi penyanyi, matak keur leutikna ge jetot ti Tajong wae mah kena nada. Pan ibu mah jetot ti Tajong, aduh, Roma Irama mah jetot ti Tajong, aduh. Meureun urang geus teu nyaho. Bapak nitah nyangu ke pemajikan geura nyangu geus burit. Kitu nada Karawang. Roma Irama lain kitu, geura nyangu. Geus burit. Lamun kuring jadi kenek alus naha sorana gede. Bandung Bandung, Karawang Karawang, dua deui ceu jadi kenek alus sorana badag teu kabayang kenek Roma Irama. Bandung Karawang dua deui ceu. Nengang grup qosidah bareuki heureuy pan langsung ngajawab Al-Fatihah. Jadi jelema teh geus boga potensina masing. Heumeunang teteh bari nyanyi make jeung teu meunang aki-aki ge baheula ngajak ka masjid ku nyanyi. Mana bukti eta geuning di masjid bareto. Aling aling umat muslimin muslimat. Ayo urang berjaha les eueuh da mikna butut. Maah salat subuh airet setengah genep maghrib. Timpah ku budak mora aki-aki keur eling eling umat kumar budak mora aki teu eling eling nada dibaledogeun mik atuh. Eta teh dakwah make nada dakwah make budaya meunang pek tong digeunggeureurkeun. Ibu ge baheula ngaji keur leutik pan make nada ngapalkeun sifat Allah nu 20 wujud kidamba ko dang bak tumbak dong dong embong bak bomba dong dong embong bak bomba dong dong embade bang bang embang bang embak bang bong embong bang tumpak dong dong embong bak bomba bang bang embong bomba bang bang hayangan tumpak dong dong embong bak dong dong embade bang bomba bomba embak bang dong tumpak. Apaan ngeus tadi nate sebeuh nyanyi eta heumeunang pek. Nah atuh teu akur jeung urang Arab moal bisa Karawang jeung Arab. Di Arab barang dahar ku 3 ramo nu disuguhkeun korma nya meujeuh. Coba di urang barang dahar ku 3 ramo nu dibikeun angeun kacang. Dahar lila asup moal. Nya beda budayana. Di Arab ngong adan langsung komat meujeuh jam 5 jelema geus ngawala di masjid. Cobaan di masjid ieu ngong adan langsung komat. Da urang mah yakin isu ke bubar. Nu adan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadoa eta, nu balik bari ku kulunu si eta, nu eureun ka masjid ge si eta keneh. Jadi kolot baheula mah ngolo
bahasa ngolo dibawa ku ilmu perguruan tinggi naon eta MSI metodologi studi Islam metode pikeun Islam tah nyanyi teh metode bener wah kokoh mang mah yang jigu orang Arab moal bisa di Arab taraweh nepi jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Naba 30 juz saputing tamat dina taraweh teh anggeus jam 3 tempo masjid beuki getol cobaan di dia pingpin kupun lancek jadi DKM pan pun lancek teh sampai dina taraweh maca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin da bubar jelema di tukang taraweh nepi jam 3 subuh di ieu tempat kuring yakin sapoe pinuh kadua poe jelema jijing kurungan nyeri suku palebal ditanya deui mang na teu ka masjid rada gelo imamna imam dicarekan wateng ngarti-ngarti esukna teh atuh imam eta datang digemok masjid ulah cenah wal diimaman ku maneh ngaribeuhkeun kitu lalu jeger bari make tato hiling cenah ku dewek jadi imam teh dakul teh eta imam bari make tato jadi imam taraweh aya nu dibaca haben we Al-Ikhlas 23 rakaat atawa 11 rakaat nu dibaca Al-Ikhlas tuluy eta ge hayang beureun Anas ngan rakaat kaopat poho deui malum jeger dipikasieun wios cenah kulhu deui kumaha ceuk nu tukang lajeng we cenah kumaha salira nah ada taraweh jam 8 anggeus kuat pada ngagabrug teu sangka cenah maneh kuat hade ngimaman teh jadi di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh urang lain bangsa Arab bener keun dan Nabi ge ngagenggeureuhkeun ka jelema nu salatna lila tapi Nabi teu pernah ngagenggeureuhkeun ka jelema nu salatna tereh kumaha ceuk Nabi tong heubeul teuing anjeun ngimaman teh naha di tukang aya budak di tukang aya aki-aki sing bijaksana bener Bu matak nyanyi ge dakwah ku nyanyi tamata kolot baheula geuning nu ngaran-ngaran kahirupan mah tinang tu boga kahayang ari ibu boga kahayang naon itu karek hujan sakieu gempeur teh rek baralik jug atuh nah ada hujan cai atuh meuni sieun ku hujan teu cara lalajo dangdut di jam 10 sampai jam 5 nagog pedah Karawang aya goyang Karawang Lilis Karlina nagog we di jam 10 sampai jam 5 teh lalajo dangdut mah cobana pangajian hujan kieu katempo jug hayang mantog ampun ibu boga kahayang hayang naon hah ibu hirup di alam dunia hayang naon hayang salamet dunia bener ya teh pan sok ngadoa geuning robana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah paparin kasalamatan keur abdi di dunia jeung paparin kasalamatan keur abdi di akhirat mun ibu hayang salamet di akhirat maka modalna adalah di dunia melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi lamun engke di akhirat menang goreng bongan urang pepelakan di dunia goreng matak lamun ibu hayang menang kahadean di alam akhirat gerajieun ti ayeuna eta kahadean panon tong popolotot bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip ngalengkah tong kana salah di dunya dipikanya di akhirat dibere salamet aing ngadoa jiga nu heueuh hayang salamet dunya akhirat ai di dunya panon popolotot bibir ngomongkeun batur kana gosip beuki ngalengkah kana salah hate rudet boro-boro di akhirat di dunya ge dicekek batur benar well ayeuna ieu nu hajat boga budak tuluy disunatan hayang naon ibu boga budak hayang naon hayang boga budak nya apan kuring oge osok ngomong ka ibu ge nemun ka anu nikah geuning sok nyarita sing sakinah mawadah warohmah bari manehna ge nu ngomong kitu teh PT panonna bati pasea peuting ayeuna ibu hayang boga budak soleh meunang ka hayang mah ngan butuh jawaban
hayang boga budak anu soleh. Pertanyaan anak, awak ibu parantos soleh? Matak tong ngarep-ngarep teuing. Da soleh teh kudu dimimitian ku indung jeung bapakna, da budak masih diksaroleh. Palebah mana budak solehna ngadat ngamuk bere 1000 perak, meuli kurupuk cager, orok ngamuk bereng cai susu, damang coba nu geus kolot kieu. Ngamuk bere 1000 ngadon dibanting atuh Pak. Jadi nu kudu soleh teh lain budakna heula, tapi indung jeung bener Bu. Ayeuna bukakeun ya budak teh dikandung kudu ngaran indung 8 bulan lilana. Saha nu ngandung? Ieu tah kaum ibu-ibu. Matak bapak kudu bisa ngahormat ka ibu-ibu. Nah, ieu teh nu ngandung. Bapak lalaki kuring lalaki, kaluar teh ti ibu-ibu. Matak pikanya nu ngaran awewe teh ulah dinyeri. Bari ngareret ka lalakina dengekeun. Pikanya nah, apan urang mah kaum lalaki kaluar teh tina rahim ibu berarti ti awewe. Mata kuring mah nya we ka awewe. Bawel celembeng bae we daripada dibere nu pego mah da lieur. Leuwih hade nu bawel we. Nu bawel mah aya kahayang teh barawak. Teu kudu meuli TV, teu kudu meuli radio, teh we bujurna jeung calawak geuning. Coba jeung nu pego da bingung atuh. Sok pikanya bapak kumaha cara lalaki mikanya ka ibu-ibu ngakal, ngarah ibu ngakel, ngarah ibu ngari. Ibu buat baut jemedar-jemedut, da lain salah ibu bisa jadi salah bapak. Nah teu ngarti-ngarti kana kahayang nu ngaran ibu-ibu. Buat asa didukung. Da moal mungkin ibu baut lamun sagala rupa kajamin. Imah pageuh, baju teu, dahar seubeuh, baju boga, tiung aya, ongkorong nyampak, gelang alhamdulillah, keur jajan ongkoh, keur nyangu boga, keur balanya aya, eudek ibu ngamuk. Tuh, ka kuping Pak. Da ibu-ibu ngamuk jeung buat baut teh lantaran loba kakurangan, beas eueuh. Nya Bu, Bang Emok rabeng. Budak ngada baeud we ibu. Matak bapak nu kudu ngarti. Lamun pamajikan eueur baeud ulah ditanya. Da lamun ditanya mah ngadon nyegag. Kunaon mamah baeud? Ku sia kitu teh. Leng bapak teh mikir ngakal. Kunaon pamajikan baeud? Taong padaringan geus kosong, meujeuh baeud. Taong lipstik geus disokelan ku bilik, meujeuh baeud. Taong wedak geus dekok tengahna, meujeuh baeud. Jadi bapak dibaeudan ku pamajikan teh bapak bakal minta hampura. Nah urang anu kurang sebagai lalaki cabut duit 2 juta bikeun kanu keur baeud. Mah ta duit 2 juta daripada baeud wae mah jug nangkep lain ta tadi. Lalaki ngarti. Tong dicarekan, tong dipika geuleuh, tong dipika keheul. Saha ieu tah ibu-ibu? Sabab tugas ibu teh berat. Mun dibikeun tugas ibu ka bapak da moal sanggup. Patuangan sakieu alusna ibu teh ngandung 8 bulan keur parawan mah matak ti gulu sur kutu ti jalikeun simeut ti soledad cak-cak keur parawan. Coba ayeuna cak-cak teh wakteuna beuteung ibu da ngajedog atuh. Nah geus beber hilang. Saha nu ngaruksak anak ibu kudu melenung pan 8 bulan. Mata kaum golongan artis mah hayang ngajaga ieu nepi kabelaan embung boga anak lol pinareup. Nah jika nu teu ngarti pinareup nya era abdi ngomongna mukujung eta pinareup keur parawan jeung ayeuna kan beda. Kusaha diruksakna ku anak. Bener Bu. Ridho we ibu. 8 bulan ngandung. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrag. Ripuh ibu ngandung teh ripuh. Tuh Pak ka kuping. Ripuh. Nangkuban sok sieun bitu, nyengigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap nya. Deuk teu eungap kumaha atuh orok karek 4 bulan bebengok bapak geus aya na lalangit. Menerkeun kenteng neng. Ripuh.
borosot budak ke alam dunia buyang getih ampir-ampiran raga papisah jeung nyawa maot pingaraneunana teu bisa keluar di imah bawa kabidan dirujuk ke rumah sakit bari ibu teh tanaga geus beak darah geus keluar pecah ketuban parantos tapi budak teu keluar wae pan kitu zaman ayeuna mah ngalahirkeun teh beda jeung bareto dokter geuwat nyokot gunting berarti dek dikeureut ibu dibakakakeun gunting geus ditempokeun dibius ukur sapotong kerak tinggal ku bapak nyebut kerak ibu kuat muringkak bulu punuk ih nah ada bapak-bapak oh muringkak kieu we nah ada teu ngalaman bapak digunting atuh ngeus digunting dikodok budak dikaluarkeun balina dikaluarkeun dikual-kual di jerona ngarah bersih ulah ayak darah kotor bisa-bisa jadi penyakit seueulna nepi kana mun-munan bener ibu tah karena cek ibu-ibu tetah cendarengekeun ku bapak-bapak ngan ari ibu mah gede badul ripuh ngandung teh ripuh ngandung sebriji boga budak tuh ongkoh ripuh boga genep coba bapak mah dihitan perih nyeri pan menang duit panyecepnya daek bapak 2 kali tuh sudi iya da lain ku bohong ibu teh kunyaah heeh ngeus digeureut budak keluar kabeh geus keluar ngeus bersih kumaha dokter nyokot jarum asupkeun ku bola anu sarupa jeung kulit hargana teh 15 juta gitu dikaput deui ibu kunaon ibu bet digunting jeung dikaput dobel ka nyerina digunting nyeri dikaput ge nyeri melaan sahari ibu digunting melaan anak dikaput melaan ieu tah aduh ampun matak perjuangan matak gede mah geus antep tong dikaput deui lah perjuangan nu ngaran indung perjuangan nu ngaran ibu ka anak beak dengkak nyawa ditanonkeun bener borosot budak ka alam dunia tapalkeun ku dokter pandidieu dina dada ibu ya bu matak bapak teh kudu nyaah ka pamajikan saksian lamun bisa mah keur ngalahirkeun teh nu keur ngalahirkeun ngajarag-jarag ge sagede kieu kesang nahanana gerhana apa pernah noong atuh sagede kieu nanonkeun nyawa hayang mun ibu keur ngalahirkeun teh gigireun teh salakinya bunya lain ieu mah ngadon-ngadore ka mana karep ulah kitu Pak sing nyaah naha apan turunan bapak genetik bapak orok bapak budak bapak darah daging bapak nu kudu dipikanya ku salaki saha anak jeung pamajikan lol kewajiban indung bapak ka anak hiji bere ngaran anu alus ngaran kuring nana gerhana lantaran baheula mah pan teu usum ngaran-ngaran Korea teh mata kuring mah nana gerhana dalam mun di Jawa mah jadi nono gorhono kusabab kuring orang Sunda mata kun biang kun bapak mere ngaran nana gerhana mata biheung jadi presiden abdi naha da presiden mah kudu tina O Soekarno Soeharto Bambang Yudhoyono Joko Widodo Prabowo tuh kabeh Megawati 2 tahun teu lila nu ieu mah Gus Dur 2 tahun Pak Habibie 2 tahun Pak mun tina panjang dipikir-pikir benernya atak lamun abdi hayang nyalon jadi presiden kudu robah ngaran Nono Gorhono tawayahna anu ngaran Tatang lamun boga cita-cita hayang jadi pejabat jadi ngaran Totong ngrasok insyaallah jadi moal stres heueuh teh bere ngaran nu hade timbul pertanyaan ibu kunaon nana gerhana dibere ngaran nana gerhana kuring lahir keur waktu gerhana matak meujeuh kolot baheula mere ngaran nana gerhana da keur waktu gerhana bulan matak sakieu mah lumayan coba lamun gerhana panon poe da tutung jieun tahun 83 bulanna bulan Juni tanggal 16 dicatetnya dan kerek ngucapkeun wilujeng milad dina tanggal 16 mung wilujeng ngado nu balegna mah nana gerhana sakolot baheula mere ngaran gumantung kajadian budak Senen pasti we neni
budak Salasa pasti Asa, budak Rebo pasti Abo, budak Kemis pasti Iis, budak Jumaah Aah, boga budak adi lanceuk ngajuruna asa Rebo jeung Jumaah dasar Rebo berengaran anu hade. Salian ti diberengaran anu hade inung jeung bapa boga cita-cita boga budak nu soleh didik ku agama. Tah soleh teh ternyata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan dina sagala rupana yufaqihu fidin, lamun nikreuh ngeureuyeuh paham dina agama. Jadi senangna bahagiana hiji patokan agama. Matak ieu barudak cenah ngaji, titipkeun ka pasantren, titipkeun ka madrasah, titipkeun ka ustad, cenah apal sapinah, jurumiyah, sulam topek, tijan, mantek, maani, bayan, balago, cenah apaleun eta teh ilmu pasantren. Matak wajar lamun barudak dipasantrenkeun keur modal hayang soleh teh inung bapak kudu ngamodal kunaon ku hohoak masantren sajang keun bae antep cenah sarewe keun bae tong salat subuh karunya da ayeuna mah atuh barudak ayeuna mah boro-boro dititah salat titah mani ge hese bener Pak padahal mani eukeur dirina pan ibu mah baheula didikan kolot ibu nyere sing baleg barang dahar teh si cepret emot teu bu baheula init sakola geuneuk dijebrod guru datang ka imah ditanya ku inung kunaon geuneuk diteke guru kamprot deui ku inungna beudang nu belah dia geuneuk untung teu paeh baheula mah da coba ayeuna Pak mun di sakola dikepret guru datang ka imah kanyahoan kumaha ceuk inungna ontrog ku aing guruna bener tak iya teh didikan kolot baheula ieu asli kuring baheula keur ngaji guru di dapur kuring di jero da dikira teh guru di dapur kuring di jero keun bae we salah ge nah da pelebah salah teh dikepret atuh Pak garalang punung balik ka imah nah maneh teu ngaji ceuk pun bapak teh dikepret nyokot pecut gaprot teh ka dieu dipikir-pikir di ditu cing teh disiksa aing di dieu disiksa tapi hasilnya ya nu ayeuna lamun aya pendidikan serupa kitu wah geus diborobot tapi hasil beda hasil ladang kasar ladang keras maka katempo hasilna ladang lemah lembut matak ayeuna teh kitu we hai da ladang lemah lembut bener tuh Bapak DKM teh geuning polisi matak pendidikan polisi mah keras asli Bapak polisi mah pendidikanna keras taros bisa percaya matak bisi aya nu rek jadi polisi mikir deui ai kira-kira lebay mah entong abeu we ngadongeng teh ternyata Bapak DKM teh polisi tugasna newak penjahat matak kudu bobog kudu daweg gede-gede tanagana sorana badag nah newak penjahat angkat tangan penjahat sieun coba lamun kukuring angkat tangan geus moal ecreug matak polisi jeung ustad beda karakter ustad mah karakterna lembut punten kalangkung umi tos nyangu teu acan abi wios urang puasa we eta karakter ustad matak begung awakna beda jeung polisi geus nyangu acan prit ditilang saku aing karakter polisi matak dina upacara ge polisi mah bagianna ngerek bendera kobodo sang saka merah putih orbo rok ibu sok nguping nya genah di kupingna saminggu di puskesmas teh polisi matak lamun rek rumah tangga talung jeung polisi talung jeung ustad lentong tos nyangu teu acan wios puasa ngeunahnya coba jeung polisi gerah nyangu komo jeung TNI mah kudu bobog kudu daweg kudu gede tanaga nah tugas lagi ngajaga keamanan negara gerah nyangu siap 86 kudu kitu meureun da teu apal pek anak ibu boga cita-cita hayang jadi guru pek ngantaros bapak polisi jadi polisi kunaon pendidikan anak keras
Kunaon TNI disiplin, pendidikan anak keras. Darwe gening ayeuna Indonesia dipimpin ku TNI keras, Pak. Koruptor 28 yang di penjara lebok tah. Asli, Pak. Ojol. Ojol. Judol. Judi online dek diberantas. Nah, Ustadz apa? Pernah ngobrol jeung Prabowo aja. Heumereun eta geuna ngimpi. Judi online dek diberantas, narkoba dek diberantas, penjahat negara dek diberantas, malahan pidato nage koruptor yang berangkat ke negara apapun, kami Prabowo akan utus prajurit untuk menangkap seorang penjahat negara. Keren ya. TNI otak orang teh hayang jadi presiden deh gitu. Boro-boro jadi presiden, abdi mah aya Pak Kades tadi dia. Mana Pak Kades? Oh, ayahnya Pak Kades ya. Tah abdi mah abdi jeung Pak Kades. Moal jadi kades acan. Dek jadi penceramah. Nah, kaharti kena jadi penceramah. Jadi penceramah beletak-beletuk saja balik ke moal. Coba Pak Kades samutan tadi paingan kan sakedeung. Dah sadar diri dek lila oge udah moal matak di amplopan kuno hajat atuh. Matak sok urang cicing masing-masing kuring ustadna, Pak Ketua MUI ustadna, Ketua DKM ustadna, keun kades bagian roda pembangunan jeung pemerintahanana, silih ajenan silih hargaan, dua nana keur cicingna tugas masing. Tah ini balik. Atuh lamun budak hayang soleh naon didikanana agama pasantrenkeun senang ngaji sehingga geus ngaji geus masantren bakal cicing tumbuh cinta sejati. Di mana cinta sejati? Hiji Allah ka makhluk, dua nabi ka umat, tilu inung bapa ka anak. Pek ngaji sehingga jadi apal. Cinta sejati nu sabenerna lain kabogoh jeung kabogoh. Cinta sejati mah Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anak. Ngan tilu-tiluna cinta sejati Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka matak neng ulah kagoda ku bibir lalaki. Waduh, cinta sejati keur bobogohan mah waduk tong diangkat. Pedah isuk-isuk loba nanya gitu. Udah makan belum? Kumaha becek budak awewena, ih kamu perhatian banget sama aku. Kirim beas Udin lain kikituan. Dadahar teh kudu ku beas lain ku cinta. Bener Ibu? Puting-puting, kamu udah tidur belum? Logika jalan. Matak ngabales ge berarti acan. Nah, cinta jadi boloho. Jetot ti tajong, nu keur bobogohan kuat. Ih aing mah nemponna ge rujit. Nu keur bobogohan jetot ti tajong, kumaha ceuk budak awewena? Ceuk budak lalakina, kamu sakit. Cek budak awewena, iya. Ke puskesmasnya, kamu perhatian. Coba nu geus kolot kieu jetot ti tajong, kumaha cek salaki eta batu eta cokor neuleuh atuh. Matak waduh cinta sejati kabogoh jeung kabogoh mah waduh. Pogona mah cinta sejati mah Allah ka makhluk, Nabi Muhammad ka umat, inung bapa ka anak. Ta eta cinta sejati cek agama. Bener? Genit-genitan mau motor butut beberek-bekan, mogok dorong kuduaan, cur hujan, kumaha ngomongna iindiaan. Coba ibu geus kolot dibawa dibonceng ku motor butut naik. Bari mogok odek ngadorong teu sudi kumaha ceuk ibu ngagajleng dijak motorna ganti ceuk aing oge atuh. Mana cinta sejati seuia sekata, ringan sama dijingjing, berat sama dipikul teh. Anggar we salaki keur usaha kakara disanjung-sanjung dipuja-puja. Aduh alhamdulillah gaduh caroge teh ku tanggung jawab. Pedah keur usaha gede. Nganggur sabulan asa talungkeun miara marmut. Allah cinta sejati. Pek ngaji, pek buka Quran, pek ngaji hadis, pek masantren sehingga nepi ka apal. Cinta sejati teh Allah ka makhluk, nabi ka umat, inung bapa ka anak. Maka patokan manusia hiji ka Allah ibadah, ka nabi akhlakna, ka inung bapa patuh jeung taat. Tilu teu patokan ka surga mah teu kudu riweuh.
ka Allah ku ibadah, ka Nabi ku miconto akhlak, ka inung bapak ku inget sadar kana jasa nu ngaran kolot. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah, ta eta teh ka Allah, ibadah ka Allah. Ngeus ibadah ka Gusti Allah, wayahna akhlak kudu nurutan contoh Nabi. Kumaha Nabi akhlakna lembut, tara songong, tara bohong, tara hohoak, tara sesentak. Nabi mah lentur ibarat hiji nyiruan anu cicing dina dahan anu bobo, maka dahan moal pernah ragrag. Itulah filosofi kehidupan Nabi, tara ngaganggu batur. Yuk orang lalajoan Nabi Muhammad keren, akhlakna teh keren demi Allah. Beres salat asar wangsul karorompokna Siti Khadijah nuju wiridan, Nabi mata ratutah-titah nyanak teko nyalira, nyanak gelas nyalira, ngeleguk ngaleueut ge nyalira. Siti Khadijah teh pan cicing weh ngareret ku juru soca, ngagabruk ka Nabi eureun wiridanana. Pok tumanya ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tah ngalahirkeun budak soleh teh kudu kitu tah. Ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang jisim abdi. Tak kuring nanya ieu. Mun salaki ibu nyieun nasi goreng, eudeup ngomong kitu, benu ka abdi nepi ka teu miwarang, jigana kacadunakeun ya. Salaki keur nyieun nasi goreng teh moal kikituan, moal teu kieu keur naon. Nyieun nasi goreng tak kitu hideng keduaan sakalian. Kacau. Tuh, aya bapak-bapak keprokeuna teh ceramah teh. Da cek hatena mah kahayang teuing pamajikan aing aya aja. Siti Khadijah mah nepi ka nyegruk, ya Rasul, benu ka abdi nepi ka teu miwarang. Ceuk Nabi teh henteu anjeun keur wiridan piraku dititah. Apan kewajiban pamajikan manohonan kana kahayang nu jadi salaki. Keun we wiridan mah engke ge bisa. Tuh kerennya. Sehingga lahirlah pala putra, pala putru saroleh jeung solihah lantaran inung bapana saroleh tur solihah. Ayo urang banyak kieu. Nampi bade kulem Siti Khadijah mah widi ya Rasul abdi tunuh bade kulem. Kumaha ceuk Nabi tunuh nya wios lamun kami miwarang. Kumaha ceuk Siti Khadijah keur tunuh dititah buringas. Keur tunuh dititah buringas. Iya mah keur buringas dititah jug tunuh. Bade miwarang naon ya Rasul, nguji Nabi teh pangyanakeun cai mangga bari buringas. Coba ibu deuk sare wae bebejana bari ngahoak reka mana nya sare atuh ieu teh 10:30 lain ngebecos wae kana TV begadang we haben ai beurang molor keneh eta nyarekan ka salaki peuting-peuting. Lain pang nyokotkeun kopi dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokon ku sorangan belana. Lain ngajajah ka pamajikan teh. Leuheuh mun barang berek gede sakitu leutik ge dikerwih deui geuning. Eta deuk sare paingan isukna setruk atuh da. Leos ka kamar jebrod panto tutupkeun sirah ku simut. Ongkos sare ai dada hurung. Nyoo HP dibuka TVA na keur ngomongkeun salaki deui. Menikah kacau. Dek lahir budak soleh kumaha lamun enung bapak serupa kitu. Bener. Waya anak tobat balik ke dia tuh. Tuh akhlak Nabi teu nepi ka dinya. Tuh mata cinta Allah ka makhluk, cinta Nabi ka umat, cinta enung bapak ka anak. Sugan pejabat cinta sejati teh ka rakyat. Teu percaya. Mun keur hayang jigan heueuh bopo-bopo ibu-ibu coblos abdi lamun abdi jadi insyaallah sejahtera keluarga maneh rakyat mah gawe ge hese teu nyogok mah ka rumah sakit bangga geuning teu gablek duit mah bener ieu teh sok sing tarik sok ngarah ditewak kabeh manehna mah flu saeutik bisa ka Singapura coba rakyat ka rumah sakit ge bangga. Yuk, hayang gawe susah kudu nyogok jeung nyogok, ai sekolah kudu luhur, ai ijazah kudu boga, ai pendidikan mahal, sawah dijual, ai geus jadi hese gawe. Asal lieur dipikir-pikir mah da. Bener Ibu?
Oh, nana gerhana kuat wanian ngomong gitu. Sakit ya pejabatna. Dah lamun aya mah ceramah lagi bakal dirobah mau ngomong eta. Tapi ibu teh sing sadar kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh sing sadar. Maju mundur na negara bangsa urang bangsa Indonesia gumantung ecek rakyatna. Mereka jadi pamimpin, mereka jadi pejabat karena dicoblos rakyat. Mata geus sejarah di pejabat itu tong sombong teuing, turun deui atuh ka rakyat. Hargaan ka hayang rakyat, sing nyaho ka susah rakyat, susut cai panon rakyat. Lain ukur hayang abring-abringan ka imah rakyat, geus jadi geblus ka alam gaib. Bener? Pan serba aneh, mata sugane atau dugi ucapan teh ka para pejabat. Moal amakeun da abdi mah teu ngomongkeun si A si B. Global ngomong nage abdi. Si eta. Aing ngaran si eta mah tong kasigeuh. Jadi lamun aya jelema kasigeuh, heuh ka aing, heuh berarti sia nu kitu teh atuh. Si eta matak nyumput. Bahasa geura di dieu pan aya bapak polisi. Nah kena abdi ku undang-undang ITE moal da ngomong ge si eta mah saha we. Lamun abdi ngomongkeun inisial ngaran jelema bari katempo tah keuna ku undang-undang ITE ai ngomongkeun si eta deuk hukum naon nu keuna ai si eta mah nya saha. Batak ibu lamun keur ngomongkeun batur tong ngomongkeun ngaran si eta gitu. Si eta mah nya euy heueuh bener si eta. Nyumput si eta mah moal bisa dibongkar. Pinternya. Tuh. Keheul atuh da. Ayeuna bab indung bapak ka anak. Budak urang dicarekan batur nyeri hate. Budak urang dihina batur nyeri hate. Budak urang dicaci batur nyeri hate. Tuh, loba jelema gede milik lantaran dihina batur. Kunaon gede milik ibu ngadoa tengah peuting. Ya Allah, gaduh pun anak teh dihina jeung diledek wae ku batur, mulyakeun pun anak, gedekeun milikna, jadikeun pejabatna ngarah eueuh nu ngahina ka pun anak. Matak bapak polisi ayeuna jadi DKM, eta teh lain hade dirina, lain pinter dirina. Aya doa inung nyununyak celak cai panon tengah peuting lantaran bisa jadi urang keur leutik ngalaman diledek batur. Nana gerhana ayam dihargaan batur bisa jadi keleutik mah baheula dihina batur inung kuring nyeri ngadoa ka Allah tengah peuting mulyakeun pun anak naik kuring derajat pan aya nu ngahina eraeun ngadu ngecrok duit osok dibere abdi mah asa kampura dibere ngantina 100.000 bere 1.000 beuki nyeri lur jadi majuna urang lain karena diri urang majuna urang karena doa inung bapak. Nah, ya tukang son bisa jadi tukang son teh doa inung. Mata mah tulisan doa ibu. Ning aya nu boga dolak sok aya tulisan doa ibu. Meni inung teh ngadoakeun boga dolak, cing atuh boga teh Fortuner syukurang. Aduh, ibu budak batur meuli motor, budak ibu acan nyeri hate. Budak ibu budak batur kana motor balik sakolana, budak ibu lempang nyeri hate. Loba inung sujud hareupeun anak nyai hampura lain emak teu hayang nyugemakan ngandalah di kumaha da mah jelema teu boga bisi maneh deuk eureun sakola eureun we daripada teu kabiayaan wirang tuh kolot nyuuh hareupeun anak naha asa dosa ka anak teu bisa nyugemakeun pertanyaanna aya teu anak nu nyuuh ka inung bapa lantaran teu nyugemakeun inung bapana aya teu Allah iwal kuring tak abdi marek enit-enitan ka mana-mana teh hiji izin di kolot kedua minta doa cing teh Pak doakeun abdi rek ka mana cenah maneh ka Purwakarta tuluy beres di Purwakarta ka Karawang rek naon heuh pengajian heuh cenah ku bapa didoakeun sing hasil itu teh dus teh hasil di Purwakarta teh tinggal ti dieu eta teh doa kolot eta beges apaleun kolot abdi mah penting ieu teh 2 jadwal berarti wayahna we kudu aya 2. Nah itu karek hiji di Purwakarta, nu kadua ti dieu. Oh jadi cenah maneh teh rek ka mana Purwakarta cing teh bah tuluy ke Karawang. Ai kamari cenah maneh ti mana Mawaranginang, Tasik. Ai Sukabumi, Mochi. Ai Borondong, Majalaya. Ari Ganas, Subang. Ari Kadu, Majalengka. Ari eta cenah kamari geuning maneh mawa dadahareun Ulen, Cililin jeung Wajid.
Ari ayeuna ka mana? Karawang, naon? Teuing situ kumaha engke we. Hanya kumaha engke da teu nyaho. Napa? Oh Karawang mah beas. Kalau diingat-ingat, oh nya. Bener penghasil beras terbesar teh Karawang jeung Cianjur Pak. Jeung Subang. Tak ayeuna teh kedudukan peringkat pertama penghasil beras pangan teh keur zaman Presiden Soeharto adalah Karawang. Nepi ka detik ayeuna abdi can apal beas Karawang mentalah. Ngarah apal oh iyo beas Karawang. Timpah kamari Prabowo pan hadir ka dieu. Tambak nilanya keur ngajamin rakyat supaya super gizi gitu pan. Datang abdi ge apal. Oh berarti ti mah beas jeung lauk meurnya. Oh. Nuhun atuh sateu acana nuhun. Pun bapak lamun indit-inditan sok nanya maneh hayang dikirim naon ku bapak abdi jelema masyarakat bubur tuluy baso tuluy goyobod. Nah adapun bapak wangsul usaha teh mere atuh bubur goyobod baso tata ge abdi kitu nanya heula cing teh hoyong dikintu naon da abdi teh inget baheula bapak sok ngirim abdi ayeuna mah meujeuh abdi ngirim kolot entong cenah jangda maneh teh balik bakal peuting ngan lamun keukeuh maneh hayang mereka kolot sadiberena kuno hajat. Jeung teh arek Pak cau komo we cau Karawang mah moal teu aralus itu cau Karawang jeung teh arek Pak daging jeung sate keresekan jeung terek jeung sanguna entong da loba di urang ge sangu beasna we jeung teh arek kaolahan teh nu hajat heus sakumplitna malahan tulisan Purwakarta Karawang pan beda jerona ampuran wajah teh nyindiran sakadar ngingetan bisi poho nah sabab anak nu alus teh nu inget ka indung bapana nu inget kana jasa nu jadi kolotna ridallahu pirido walidain wasuhtullahi pisuhtil walidain. Ridho Allah gumantung ridho indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Matak anak nu baong bedegong hohoak sesentak ibu ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih nyeri nalika anak wani hohoak anu jadi indungna leuwih nyeri tibatan ngalahirkeunana. Matak loba nu ngaran kolot nyupata anak kaduhung maneh dijurukeun nanya-nanya kieu pikeun ku ing golodong saking ku nyeri hate. Matak ibu pangbalikan ibu adalah indung bapa sumujud ka kolot pentah hampura kolot pentah ridona kolot hirup di dunia jembar di akhirat ge salamet sabab Allah geus nitipkeun karidoanana kanu jadi indung jeung bapa. Jadi budak nu saleh teh alus ka Allah ku ibadah, alus ka nabi ku akhlak, alus ka indung bapa ku inget kana jasa. Nah 11 capek Wah. Oh jadi lamun capek teh capek mah meureun ngeusan meureun. Jadi ibu mah lamun capek teh ternyata patuangan rada kahareup teh tadi teh nginum mah haben iraha daharna atuh. Oh, jadi lamun nyebut capek teh nada teh abdi mun capek teh eureun. Jadi di dia mah ibu. Nah hoyong dugi katebu sabaraha ibu teh pangausan teh? Hah? Hoyong dugi katebu sabaraha ibu teh? Oh, hoyong kedugi katebu 1. Oh, urang ciriannya ibu-ibu anu ngeping jeung nu hejo. Hoyong dugi katebu 1 keun antep cenah duaan. Urang mah urang baralik we. Mau kujung hoyong nepi ka jam 1. Ibu tinggal wangsul karo rompok tinggal goler kuring 3 jam setengah mulang atuh. Rek datang jam sabaraha atuh jam karena jam 3 subuh. Gogoboh 1. Nu hajat ge teu barang penta. Jeung da nu caramahna ge urang kumaha urang we. Dek ngeusan pe. Dek eureun juk dek tuluy bae. Aduh ampun. Kunaon ari oce seserian wae.
tak iya salah sahiji jalma nu bahagia hate teh kitu. Jadi palebah seuri teh ngabarakatak. Lamun tukang son seurina teh mesem jiga nu boga kasusaha. Aya naon sok ngomong. Allah itu kan. Saya tak lah. Kaciri. Sok simpulkan ku ibu, budak soleh teh anu dididik ku agama, sok ngaji, sok cekelan agama, sok aji hadis, sehingga kudu apal cinta sejati aya di tilu rupa. Tah nu soleh teh anu tilu rupa, hiji anu ka Allah ku ibadah, dua ka nabi ku akhlak, tilu ka inung bapa ku inget kana jasa. Dek surga nu mana pek geura pilihan, ka Allah alus, ka nabi alus, ka inung bapa alus, pek geura pilihan. Asal eta ulah ka Allah alus, ka nabi goreng. Ai jeung Allah salat, ai tatangga nyeri hate, berarti teu akur jeung nabi teteh. Jeung nabi alus, jeung Allah alus, hakolot barang penta wae. Sing alus mah katiluna, katiluanana, ka Allah ku ibadah, ka nabi ku akhlak, ka inung bapa ku inget kana jasa. Mudah-mudahan deh urang teh nya kabehanan dijaga, diriksa, diaping, dijaring ti Allah ku Allah ku nu maha kawasa. Da urang mah jelema lemah, urang mah jelema bodoh, urang mah jelema nu teu nyaho, dinyahokeun ku Allah, dibisakeun ku Allah, dimampuhkeun oge ku Allah. Leungit kamampuanana sahanana gerhanana, leungit nu dibikeun ku Allah ka ibu saha diri ibuna. Matak urang mah salawasna butuh ku Gusti. Sakitu nu kapiatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana paralun anu kasuhun meninggali di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.